Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun siswa-siswi sadayana, wilujeng enji, wilujeng tepang dina pangajaran basa Sunda. Kumaha kabarna dina dinten ieu? Mugia dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Siswa-siswi sadayana, dina dangat ieu hidup bade diajar ngeunaan basa Sunda. Materina masih ngeunaan pakeman basa nya, nuluykeun materi nu sataacana. Bilih hidup taacan kartos ngeunaan materi ieu. Nah, siswa-siswi sadayana hayu prung urang guar ieu ngeunaan materi. Naon cenah nu disebat pakeman basa teh? Sok hidup masih inget teu naon pakeman basa? Tah eta nya pakeman basa teh nyaeta ungkara atawa kekecapan anu tos matok nya, hartosna tos matoknya eta tos pasti, tos tetep nya hartina tos matok, tos tetep jeung teu tiasa dirobah deui. Hartosna teu tiasa dirobah teh nyaeta teu tiasa ditambihan atanapi teu tiasa dikirangan. Eta kalimahna tos matok we sakitu nya. Eta pakeman basa teh. Kabagi sabarigi cenah pakeman basa teh. Leres nya aya dua golongan. Nu kahiji aya paribasa, anu kadua aya babasan. Tah lamun paribasa mah di bahasa Indonesia mah sok disebut pribahasa. Naon atuh bedana paribasa jeung babasan teh? Bedana nyaeta upami babasan mah kalimatna parondo nya mangrupa kecap kantetan. Nah, anu eusina ngeunaan kaayaan atawa pasipatan nya. Lamun paribasa mah nyata ungkarana paranjang nya, mangrupa kalimah anu eusina ngeunaan palisapah hirup nya. Tah eta bedana babasan jeung paribasa teh nyata anu paling utama bedana mah dina kalimahna nya. Lamun babasan mah kalimahna teh pondok mung kecap kantetan nya, dua gabungan kata, dua gabungan kecap. Lamun paribasa mah kalimahna panjang. Eta sok ku hidup tinggal tayeunya kamus basa Sunda ngeunaan istilah-istilahna. Nah, kumaha kahartos ngeunaan materina? Nah, ngeunaan tugasna atanapi ngeunaan pancena hidup ayeuna teangan harti nya, harti tina babasan ieu dihandap jeung harti tina paribasa nya. Tugasna aya 10 nya. Babasan 10 soal kudu ku hidup dihartikeun jeung paribasa oge 10 soal nya. Jawabanna ditulis dina buku catatan, saetos kitu difotokeun teras dikirimkeun via WhatsApp. Tong hilap nya materina dicatat atanapi diserat dina buku. Nah, kitu dina pangajaran dinten ieu. Hapunten di aya kalepatan, mugia aya manfaatna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.